utun inji ngadoa dina patuangan teh. Naon doana utun inji teh? Gusti mugi-mugi nyiatkeun kana tali ari ibu abdi. Ngarah ibu abdi tuang, abdi tiasa tuang. Eta ceuk inji teh. Gusti mudah-mudahan mugi nyiatkeun kana tali ari ibu abdi. Lamun ibu abdi ngaleueut, abdi ge tiasa ngaleueut. Kabita Gusti ibu abdi mah ngaleueut es teler Gusti raos satinggalna teh cek utun inji teh meureun nya. Jadi kahayang utun inji teh naon dikiatkeun tali ari nu janten ibuna. Eta ibu abdi Gusti tuang seblak ni kabita cek utun inji teh aya naon ngomongnya gitu. Nah, kabitaeun eta teh utun inji teh. Nalika dilahirkeun tina patongan ibuna nu pangpayuna diteug-teug naon? Tali ari. Jadi tali ari tos robah alam kumaha teu aya manfaatna. Tina alam rahim kana alam dunya tali ari nu dicipta-ciptakeun nu janten kakiatan putun si bejabang bayi dina patuangan ka Gusti Allah teh nyungkeun teh tali arina dikiatkeun. Tapi nalika robah alam leungit tah tali ari teh manfaatna. Ieu di alam dunya ieu sami urang teh, kayak urang ka alam kubur. Cing, ayeuna urang kan nyungkeun ka Gusti Allah teh, Gusti rezeki apa gitu nya. Anu dihebatkeun, anu jadi kabungah urang teh lamun urang loba duit loba kan gitu. Ngadu sawah lega, lamun bangunanna hebat gitu nya. Jabatanna luhur, itu di alam dunia. Eta teh tali ari eta teh. Ngarasa bangga kulantaran ngadu harta, tapi kan teu wawuh jeung tatangga. Teu wawuh jeung baraya, teu wawuh jeung dulur-dulur kulantaran hartana loba. Nalika robah nu jadi tegenan urang harta urang jabatan urang ilmu urang geletuk weh maot eta aya manfaatna eta teh eta mata idinya urang teh syukur ka Gusti Allah alhamdulillah Gusti syukur eta tapak urang nikmat Allah teh syukur kana nikmat Allah teh tinggal eta nikmat teh sing jiga tukang servis jam tangan kana nikmat Allah teh naon servis tukang servis jam tangan, namun nyervis jam tangan sok nganggo kaca pembesar. Nalika nganggo kaca pembesar nuju anjeunna ngomian jam tangan, hilap kaca pembesarna teu dilaan. Ngalangkung we tukang sayur. Sayur cek tukang servis jam tangan teh. Mang eta sabaraha? Jeruk. Kumaha cek tukang sayur? Da abdi mah teu dagang jeruk. Ada tongkol sabaraha? Teu dagang tongkol. Nah dagang naon ari mah? Buka cenah heula eta kaca pembesarna. Pas ditinggal, oh dagang teri geuningan jeung leuncak. Naon margina? Kaca pembesarna teu dibuka.